Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ridwan. Sekarang aku ngarit guys, cuang ngajukut. Tingali anjing. Setelan menegis kieu mah pokona mah gas we motor mah. Tingali anjing. Tuh embek geus kagarawak teh anjing. Siga can diparab euy. Jabaning hujan ieu teh. Ya kumaha ieu teh mah? Tadi panas poe hujan, kumaha ieu? Ribu sitik ya mah euy. Aing mah tebani kudu nama teh isuk jam 7 menit kang teh ngan urang di Ciberem heula euy. Geus nganter ieu dulur. Aing meeting di Ciberem cenah. Geus lah kajian cenah. Beberangan ge nama tapi da jukut mah aya keneh ka kamari sisa kamari loba keneh euy. Aya ngalah deui da bising koneng kitu tah. Sejagur tah. Pada dianggoy naik gunung tah. Aduh mantap boy. Yuk kita lanjut, kita lihat dombanya guys ya. Anjing dulu beak cukut nage euy. Ima kudu ngalah tuh saeutik mah euy. Sabagi leutik ieu mah moal balik budak dulu. Tantang ke embe ampun teuing tah. Nu ieu kakarek ieu barudak tah. Pas urang ke di Garut teh geus lahiran tuh. Sajodo dia tuh jalur danten alhamdulillahnya. Abi tos gaduh hiji urang oge teh kabagean tinu ngurus teh. Kan urang bageanna danten euy, kumaha geus kieu teh aing ripu euy. Tuh tinggal anjing ieu cukut sakieu deui. Moal balik barudak cuma kudu ngalah euy sawaring lima. Tah. Tinggal ieu sisana. Cicing sabar heueuh. Kayak dipangalakeun ku aing cicing heula. Tok ka kanan lah jukut di dinya lah. Tah. Ieu tos anak, kita ieu anakna dua. Tah. Jalu kaben ieu mah guys tah. Tah isi ieu mah aneh. Teu diparab teh sok dodobrak wae euy. Tadi kok sakana-kandangan teh tuh. Teu dibedahar teh kitu mbe ieu mah. Tah tadi ayeuna mah kurang kamari dipasangan ieu tah guys tah. Tadi pasangan sepatu kuda tuh. Tapi kan 2 siki euy, tadina aya 4 leungit 2. Aing mah kacau pokona nya. Tos sakitu we nya lah ti abi mah. Oke, dilanjut dia we pokona nya. Cing sarehat kasadayana cing aragang milik kitu nya. Cing sukses selalu yang lagi kerja pokoknya semangat kerjanya. Pokona mah tos sakitu we. Assalamualaikum.